encan kebal geus karasa encan kebal menurun sakena tina 100-an ku hari jadi 40-an geus bebeja ka kula teu bohong saha di bendu ku Allah teh geus aya keneh aya deui nu ngomong ku hari jadi bingung bae cenah kiai kula ieu akhirna mah nu ngaji mah arayangan kulana diberesangeun ieu dosa naon sakena coba kiai pangnempokeun oh masalah itu mah mirina kasa sia lawan siapa bendu Allah ngeuna sia dibere duit delekeun balukarna mantap kula mah bawel ge kajen aing mah diomongkeun ge jadi tumbal pangomongan masalah geus teu bendu saatiga-tiga cak ngan ieu urang balalener bae sakedeung deui hirup teh aja moal kebel masyaallah moal kebel ieu hirup teh kok kan enggak diacak-acak ku model kos kitu geus puguh kamari kula ngomor zaman Golkar acak-acakan kiai sabaraha kiai